bebesan kadaria orang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisitana cek batur jelema edam. Lain bibi puting tiwetan ti saha. Ya sawe ulin ti si Eros Oh. Kuring muni puting balikna. Ini kaku pan ngaliwatan astana teh. Teu keung ieu bibi mah. Teu sieun ku jurig. Teu lah rar ku juri kudu sieun. Sompralna bibi aing. Tapi kata guys nya da jurig nu sieun ku bibi aing teh. Yeuh anu sieun mah lamun nempo dompet geus eueuh gambar pahlawanan karek bibi mah sieun. Cok pindah ya. Bisa wae ya anjir ya. Karet timaan ya. Cina maneh arek gadag di pabrik di Jakarta. Geningan di lembur keneh. Sebalik deui, Brad. Geus balik deui. Heeh. Teu ditarima gua. Teu sanggup urangna euy. Teu sanggup kumaha ieu teh emang di pabrik naon di ditu? Pabrik sarung tangan karet medis nih. Oh heuh nyaho. Nah mah ki jeung teu sanggup. Cara gawena Brad euy. Emang kumaha? Jadi ternyata tah si karyawan teh jajarkeun. Dihareupeun teh cairan karet. Diancromkeun leungeun teh. Terus diangin-angin. Tuh panas cairanna Brad eta teh. Wah, moal mungkin moal loba karyawana atuh anjeun lamun etana cairan karetna panas mah. Haneut meureunnan. Haneut kuku meureun nya. Anjeun. Ieu tong pipilih geragadag teh sateh. Da eueuh nu ngeunah pagadagan mah kabehna ge ripuh moal neangan duit mah. Lain kitu, Brad. Masalahna urang mah lain bagian eta euy. Bagian produksi kondom. Bayang tuh kudu diancromkeun meureun. Atuh lumayan bae teh. Keur nu jomblo mah haneut hareuy heuy meureun aja guys. Ancromkeun. Wayang aja. Hah, bisa wae ieu anjir kondom Fiesta rasa anggur. Lain Brad, urang mah sok inget ngan zaman baheula keur leutik. Nya nempo TV teh di tetangga ngan masih langka. Nya baheula mah produk ayeuna mah kana HP geuningan anjir geus teu laku TV ge ayeuna mah. Pan Brad, masa urang baheula indah dengan nya lalajo TV na teh filmna Satria Baja Hitam kan. Tah, geus kabeh dieu aya Doraemon kan. Si Nobita kan. Resep aya eta resep pisan eta. Pan. Urang mah Brad, resep inget sok kepikirannya urang ge nu lalajona geus boga anak gede ayeuna. Aya si Nobita. Ayeuna mah geus kawin nya si Nobita. Henteu atuh pan eta mah film kos. Teu kitu konsepna anjir henteu ngilo ngagedean jiga urang atuh anger si Nobita aya kenehna TV ge ayeuna. Anger kitu we leutik sia teh. Kosim ieu anjir. Sok ye. Didinya benar resep Doraemon. Wah, atuh tubuh we ka resep eta mah. Inget keneh teh laguna? Nah, inget atuh. Sok kumaha? Iya. Abi hoyong nu kitu, abi hoyong nu kieu, hoyong ini itu seueur pisan. Heuh bakal hayang sia mah. Hah, baling-baling bambu, guys. Baling-baling bambu. Baheula eta mah berat meureun ayeuna geus ganti ku besi. Anger baling-baling bambu Kosim. Anger si teh. Nya ganti ku besi nya Kosim ka mana we ngacaprakna ieu. Alat mengkocek pai. Brad, urang mah hanjakal bareto sakola teu masantren. Hanjakalna kumaha? Pan angger Brad dina kahirupan mah. Anu dipake teh ikhlas jeung sabar nian. Lain pelajaran kimia.
Ini rada jero ya ngomongnya. Tadi ngadahar naon bos? Aing curiganya ngadahar jangkrik kalung yang dua siki. Bos cuplah yang ngomongnya ya kieu. Anjir. Bos ya. Memang sih tungtung nama anger ikhlas jeung ridho. Tapi pan sarua pelajaran kimia ge penting da moal aya dokter bener teu. Ya moal aya ilmu pengetahuan orang teh meureunnan aya naon teh profesor gitu kan. Bener teu? Benernya. Penting eta oge. Nya beda nu leuwih penting bener nya guys nya. Ilmu agama. Ada cerek aya nama guys nya. Bos cuplahin. Sak gitu. Mending minengan bos. Ieu nanti ngadahar jangkrik kalung. Kurang halus teh. Harusnya rada berbobot ngobrol. Bisa wae ya anjir ya. Jangkrik kasir ya. Badag ning lur. Brad, di urang mah showroom gedenya, Brad. Nah, dinanyakeun showroom rek meuli mobil nih. Aceng hayang mobil, Brad. Sah. Kok yo anjir sih. Yang mobil naon dia anjir make jeung nanyakeun showroom gede sagala. Mobil Kijang, Brad. Atau mobil Kijang mah aya anjir di showroom leutik aya di dinya anjir. Aya sate, Brad, bangsa nu zaman baheula geuning, Brad. Bangsa Kijang Innova, Brad, nu kararitu. Kijang Super. Hayangna Kijang naon Aceng hayangna Kijang naon ieu? Aceng mah hayangna Kijang Puyer, Brad. Naon anjing Kijang puyer. Nah juga nuker lieur anjir. Ubar lieur nu puyer mah. Mana anjir aya Kijang puyer. Parupa aya saroceng ieu. Piling Kijang kapsul mah aya, Brad. Please ceng teh gitu konsepna si teh. Parah saroceng ieu anjir. Hah bisa wae ieu anjir. Puyer 16 cap bintang 7 ya. Pak, isuk saset tuh antara puskesmas bibi yang dipariksa Goreng naon di bibi? yang dipariksa panon tuh Panon. Haku naon panon bibi? Lolong kotokeun. hina kos kahayam wae Nya naon atuh naon? Kunaon panon bibi teh? lain iya panon lamun tanggal kolot nempo isi dompet dah kosong emang longpong gerak eueuh eusian Teka tinggalina naon? heeh Anjing. Bi eta mah permasalahana lain panon bibi anu permasalah. Lain eta. Eta mah permasalahana ekonomi. Nya masalahna keuangan eta mah. Ya guys nya. Keuangan bi bulan kolot mah memang gitu. Nya memang gitu. Lain masalah lolong kotokeun atawa rabun jauh rabun dekat bi panon. Nya aman bi teu kudu ka puskesmas itu. Kudu. Ya wae bi aing ya ampun teh. Hah, bisa wae ya anjir siraru minyak ya. Ramenya, Brad, nya. Teu sia-sia geus poe ayeuna. Aslina anjir. Saroceng tadinya kocak anjir. Oh. Lain berarti kan eta pas menang lauk nih nya. Lauk teh udah lucu emang pipi tembem dengannya irung teh emes dengan dia mah turunan Cina eta buat lauk si boboho Boboho cenah. Lauk boboso. Lain lauk boboho. Jeung deui emang lauk mah eueuh irungan. Kos. Eueuh di mana? Di mana anjing aya lauk eueuh irungan, aya irungan atuh. geus ganti eta arana. Teu. Di baheula ge kitu boboso lain boboho anjing. Heueuh atunya. Heueuh nya sabeuh seuri. Ajer si Aceng nih. Pas menang nih Brad. Pas nempo beungeutna mah bebeungetan eta lauk. Pan urang mah lucu seurinya si Aceng mah anjir lompat sieuna. Samarukna meureunnan anjing lauk siluman. Aduh, pokoknya mah posimanya banget ku seubeuh seuri Brad.
Isuk mah kosis euy jangan sapopoe anjir kan geus beus aya nanya boga stok di dinya ge mah kosi meureun isuk mah Seri di stok. kan geus geus boga stok yang isuk mah kudu seri Pare atau meureun aing serinya isuknya. Hanya kal anjing dibeakeun tadi seri. Aing isuk lamun aya pika serieun kumaha atuh. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir yeuh. Kadal buntung yeuh. Kan geus seubeuh seri we nya euy. Ulah atuh meureun. nganjuk we heula tuh jangan numpoe istuna deui Brad, aceng mama mau nguseup deh nama Brad lah, masing diajakan ge. Kunaon di tumben? Dicaram Brad ku mitoha euy. Sinarieun anjir. Caram ku ni mitoha nurut. Cenah ge bedagong saroceng mah. Emang kumaha cenah cek mitoha? Cenah Brad, ari nu nguseup sok tara maju-maju Brad. Aceng ge kapan hayang meureun beunghar Brad. Anjing. Parah saroceng. Heeh benar cek mitoha maneh ceng. Benar kudu nurut. Guysnya. Atuh pan maju masih teh tikun celung teh. Lain maksudna moal beunghar-beunghar kahet. Parah ini saroceng. Hah, bisa wae ya lauk boboso ya. Anjir.